Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Satu dulu menjawab. Bismillah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syahadatan tunji qailaha yaumal qiyamah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, amin. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rzuqna mahabbata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ziyaratahu fid dunya. Allahumma rzuqna syafa'atahu yaumal qiyamah. Allahumma afina ya Allah min kulli bala'i dunya wa adabil akhirah wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir ya ajiju ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Amma ba'du, wa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadratal mukarramin rahimakumullah, wabil khusus angrasa guru simguring gersana Habib oke habaib syurafa anu alhamdulillah nampak hadir di ieu pertempatan salaku duriyah nak Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang ngadua saya mudah-mudahan marantena dilangkung-langkungkeun dina keur palebah ka istiqomahanana, amin. Udah mudah-mudahan urang ke yaumil kiamah sing tiasa dikumpulkeun deui sareng marantena sareng para duriyah nak Kangjeng Rasul beh dituna sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumil kiamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kasepuhan anu ngajantenkeun ais pangampih di ieu wilayah, asatid teka kantun asatidah anu nampak hadir anu kusim guring dipihormat oge ngajantenkeun figur kanggo sim guring. Urang doakeun mudah-mudahan alim ulama kanggo di wilayah urang khususnya Kecamatan Bojong wabil khusus nadin aya di Cibingbin. Mudah-mudahan alim-alim ulama na asatidahna mudah-mudahan sing diparanjangkeun yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sing diberkahkeun dina sagala rupina. Sabab sing rada nyaah ka ajengan, sing rada nyaah ka ulama, sing nyaan ka itu dina keur palebah mika deudeung mika resepna ka para ulama nalika teh mah ngantunkeun salah sawiosna hese neangan gantina leres teh Pak. Nalika teh mah leungit ajengan dicanda ku Allah Subhanahu wa taala hese rek neangan gantina deui. Beda jeung palarurah, beda jeung para bupati, beda jeung gubernur beh dituna presiden. Nalika teh mah dicokot ku Allah Subhanahu wa taala, nalika dilengserkeun ngajabeg anu rek nyalonana oge. Kayak kedap deui meureun ke urang erek itu pemilihan di jasa kedap deui. Aya wae nu nyalon beda jeung ajengan. Beda jeung ustad, beda jeung kiai, beda jeung para alim ulama nalika ngantunkeun dicanda ku Allah Subhanahu wa taala
rada hese nemut rada di hese warek nyangan ganti teh itu paling aya meureun insyaallah bedina santri budu belah rada leuheung itu insyaallah bakal mudah-mudahan santri-santri nu aya di urang sing ngajantenkeun rijalul god ke dina nalika teh amat darewasana sing bisa mimpin kana agama urang an ya'lu wala yu'la alaih. Mudah-mudahan sing ngajantenkeun panguat kanggo agama Islam urang. Para bapak anu kusim kuring dipihormat dekakantun aparatur pemerintahan anu alhamdulillah nampak hadir pamitu lebat diwakilan ku Bapak Sekdesnya penjabatna teh ka dieu. Itu penjabat kepala desana teh ka dieu. Keun urang doakeun pamudah-mudahan aparatur pemerintahan di tingkat handapna meureun ti RT, RW, dusun bae dituna nepikeun ka pupucuk pamimpin di negara urang mudah-mudahan sing diamanahkeun ku Allah. Amin. Wabil khusus teh kakantun deui pangarsa MC cenah Bu, mak bisi teu hafal MC teh teh singkatan lain macicih lain. Balik teh MC teh cenah Master of Ceremony cenah. Cek budak santri gitu ke sing kuring dia hafal teh. Bisi teu hafal ti baheula kena naon cek cenah MC teh. Naon MC teh? Oh, sing horeng eta bahasa kerenna teh ayeuna main singkat wae. Itu main singkat wae tina Master of Ceremony jadi we MC. Itu anu paling rada kesel sing kuring kantos malahan aya apa itu sepuh di Pangkalan aya teh. Itu anu ngadon di pondok di Sukabumi ari sugan teh nanahaon nyebutkeun bahasana teh morbag cing kitu sepuh nyebutna teh morbag ai sugan teh bahasa Inggris sing horeng ditanya-tanyakeun naon cenah emang kita tadi ngan morbag morobagong sebel geun eta main disingkat teh teu cing kaharti we ngomong teh kitu sepuh. Hadratal mukarramin rahimakumullah. Sababaraha dinten anu kapengker panginten kersana Bapak RT aya ngahubungi ka sim guring. Kitu kan cenah wayahna rek maulid, wayahna rek memperingati kana peringatan dilahirkeunana junjunan urang habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leresan ai kawitna mah cenah bade malam Sabtu. Arek teh ting aya naon ting aya insiden kumaha tadi juga tadi. Itu nyebutkan teh kumaha cenah teu tulus malam Sabtu na teh cinta naha bake jeung teu tulus rek ditulus kini cenah malam Rebo da engke cenah aya duit jang ngamplop na dia malam Rebo nyebut sebelun eta eta kada pede we ngomong teu sebuah keuna meureun pati-pati dieserkeun oh yakin mun aya milik teh mudah-mudahnya sing aya milikna kanggo urang sukatani mudah-mudahan kapayunakeun mah sing langkung meriah dina acara maulid sing ngajantenkeun bari jeung kieu cek sim kuring mah geus wah ieu teh maulid teh. Masyaallah kaita dina keur palebah peringatan maulid siga kieu ti tadi ti mimiti ti kawit acara ait kumaha rarasaan asap beunang dina keur palebah hikmahna teh sepuh dicanda rotib ku salah sawias duriyahna anu dimaulidkeun kumaha keuna ka urangna teh ngan pedah urangna we anu teu bisa dina keur palebah nembongkeun mahabbahna. Gogorowokan ka Kangjeng Rasul nyebutkeun maulid mah nyaan maulid nyebutkeun mah nyaan mahabbah ka Kangjeng Rasul tapi nalika gogorowokan ka Kangjeng Rasul mah bari jeung urang teh tingkah teu lain deui tingali ieu mah urang ngemut biasa sararea jiga tadi ulah nu tadi heulaanan nalika teh mah dipingpin urang bahasana ceuk pangarsa itu Habib tadi ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musiina qad ja'u li tambiyastaghfirunallah gogorowokan ka Kangjeng Rasul eta urang ya Sayyidi ya Rasulullah nepikeun ka bahasa de innal musiina qad ja'uk Gusti sanyanya tukang gawe dosa teh ieu geus ngadongkapan ka Gusti nyebutkeun bari jeung mahabbah ieu tukang gawe dosa madep ka Gusti bahasana qad ja'uk ceuk budak santri mah eta bahasa kap anu aya dina lapad qad ja'uk nuduhkeun kana khitab kitu sanes bener teu Mang bener kitu Mang bantuan ngarep teranggeus
Itu nyebutkan nanti gitu qad ja'uk bahasa nak hitab ai ngaran mukhatab ai ngaran kasebutkeun kap dina tungtung dina nalika omongan nyebutkeun ka Gusti nyebutkeun ka anjeun kaya rasul da teh keur aya hareupeun urang eta menyebutkeun innal musiina inna qad ja'uk bari jeung heuai bah urang mah nyebutkeun innal musiina inna qad ja'uk ka itu bari jeung nyebutkeun qad ja'uk nyebutkeun ya Rasulullah bari jeung mata maka belah mana we kumaha teh santri mana yang anu teh geulis teh anu rada nyumput saeutik itu aya nu siga kitu aya mending diengrin itu mah eueuh ka era cek bahasa tukang hikam mah aya kieu cenah eueuh bedana jang urang mah nyebutkeun mahabbah ka Kangjeng Rasul nyebutkeun ka itu jiga tadi teh ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah gogorowokan ka Kangjeng Rasul ngobrol jeung Kangjeng Rasul munajat ka Kangjeng Rasul tapi kumaha eueuh bedana jeung kieu cenah urang suka tani aya panggilan di lurah kitu meureun tarehna mah ti penjabat yeuh ti pegawai desa aya panggilan yeuh ka itu aya panggilan mang jangan amang teh nitah nyampeurkeun ka balai desa yang ngagidik urang ka balai desa nepi ka balai desa panggih teh jeung lurah na teh panggih jeung penjabat na teh panggih jeung sekdes na teh ngariung jeung sekdes ngariung jeung kaur-kaur anu sejenna nu teu kalalaur ninggalin duit teh geuning jeung kaur-kaur na teh pararangih ka itu eta kumaha ngobrol urang jeung lurah da dipanggilna ge ku lurah yang ngagamar lah ngagamar sakedeung masalah maulid itu ngobrol teh jeung lurah teh nyebutkeun Pak Lurah abdi teh anu ceuk lurah heueuh kieu tapi nalika ngobrol jeung lurah eta leungeun ngopepang eta panon ngagelekna ka sekdes kira-kirana lurah ngewaeun moal oko urang ngobrolna jeung lurah ari matana ngadelek ka sekdes cing kira-kirana ya Bu itu kira-kira eta lurah ngewaeun moal ka jelema jiga kitu ngewaeun atuh sepuh matak urang membeureun sakitu go pangarsa Habib papunten dan nalika teh urang ieu ngalaksanakeun maulid ya Rasulullah sok sanaos bari jeung kieu sok sanajan urang peringatan maulid ceuk paripaos tadi bahasa kersana saehina mah pangarsa Kang Ajengan nyebatkeun heuh sakieu cenah buktosna bari jeung sakieu ge mudah-mudahan sing diakukeun umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah amin. Mudah-mudahan tina peringatan maulid ieu urang sing dirizkian mahabbah ka Kangjeng Rasul amin. Mudah-mudahan ku ayana peringatan maulid ieu khususnya urang anu sejak mahabbatan tadi teh nyebutkeun mudah-mudahan sing dipasihan syafaatna yaumil qiyamah. Keun urusan katuangan mah da eta mah masing-masing eta nya dina keur palebah urusan katuangan urusan tatahar naon itu ieu sarerea pada andil kitu teh we sugan da geus yakin pang tadi ge nyebutkeun aya dina keur palebah riungan mah nalika keur ngariung pek dina maulid mah nembongkeun ukuran mahabbahna urang teh tembongkeun nalika keur maulid ceuk nu hiji ceuk nu milu riungan keun wae cenah keun ku kami tenda mah cek hiji misal cek tukang jauh keun bae ku urang kan aman itu kuriung deui ka itu cek tukang ka itu dagangna itu cek tukang usaha anu cekeun bae cenah jakeun ku urang anu mayar qiraat mah yang menang nyetelkeun sugan teh qiraat ecep ngaji ecep aing mah itu untung teu pahili ge mang lamun pahili sigana teh aduh ngaji rada lila diqiraatkeun digana ngaji teh bakal nanti itu sebut para bapak, para ibu bahkan para ibu itu jika angga subuh maka kesemang lah tukang kiraat teh manya bisa dikiraatkeun sambutanana itu sebut itu cek nu hiji deui keun bae cenahkeun ku urang ka itu mayar anu ka itu mubalik nama itu sedang 1,5 juta oge tah itu misalkeun teh mah itu eta dina nalika teh mah pahareup-hareup nembongkeun mahabbah ceuk nu hiji dikeun bae cenah da urang mah eueuh jang mayar tenda teu boga jang nyieun panggung pon kitu deui keun bae urang mah rek ngadegkeun tendana lamun aya ge tendana eueuh nu ngadegkeun mana naonan bae urang mah nu ngadegkeunana cenah kana tenda nu ngagaweanana ceuk ibu-ibu keun bae urang nu rek nyieun bala-balana mah ceuk nu hiji keun bae urang rek nyieun molenna mah
cek nu hiji dikeun bae cenah urang narek nyieun donat nama cek nu hiji di bae urang ngahakan bapak paling loba nya itu aya deui anu hiji deui mah kumaha diajak teh kitu teh cenah atuh ai kira-kira teh bagaimana urang ngadekeun teh aing mah nyeri cangkeng sugan atuh urang ngakutan berkat teh ngikeun ngabagikeun nyeri tatak aya nu siga kitu aya mending di badieu mah lain kitu mah itu nya cerewet gue teh sok pangtarikna biasana mah lah cenah aing menyin panggung teh naon nepi ka iris kitu waktu teh ari udunan hantu mending diengrin nya itu sakira-kira teu miluan geus urang mah cukup miluan we mahabahna ku hadirna hungkul ge RT 16 pameureun geus alhamdulillah kitu sepuh eta dina keur ukuran mahabbahna urang nemongkeun sok sabuktosna urang itu eta nuduhkeun saking pada kumaha cek tadi keun wae bari jeung keur covid oge di urang mah alhamdulillah masih bisa ngariung kamari geuning enggal keneh tah sing geuning aya salah sawias alumni ti Nurul Iman ti Pangkalan aya nu itu dikersakeun di Cidangdeur di Pleret lagu makang repot cenah di ditu mah aya kuat nu keur parasmanan diburak-balik ka itu teh bubar ku polisi jeung Satpol PP di urang mah alhamdulillah ngan ukur digembor-gembor gendek ulah teu ngagugu teuing ka atasanana badan pemerintah tadi nyebutkeun oh ayahna di masker wae tang tadi geus bahas ku itu kersana Kang Ajengan nyebatkeunna kumaha kitu cenah urang mah waktuna we dipakena oge itu degeuning keur ararudud mah pan henteu bener pisan komo ke nalika rek sare jeung pamajikan jaga jarak teh teu pisan henteu bisa atuh mah jari budak bae teu ngan ngahayo jaga jarak teh sabaraha bulan eta jaga jarak ngahayo itu ngan keunjang urang mah tadi teh aya instruksi ti pemerintah nu sakira-kira teu madak ngahesekeun ya gugu ngan pedah mi HP kade nitip tauhidna nitip jang urang mah ulah nepikeun ka aya sieun ku maut sok sanaos bahasana geus diiklankeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya cenah dua perkara cek Rasul sok krajeun umat manusia sieun ku eta dua perkara kahiji biasana jelema mah sieun ku kapakiran padahal kumaha anu ngaran kapakiran teh sakapeung sok leuwih alus itu lebet sakapeung deui mah leuwih alus padahal dia cicing dina kapakiran daripada urang cicing dina kabeungharan keur cager kitu ge Pak mikirna bu lamun keur cager ai keur teu cager mah nya kitu teh we bung pakir teh itu nya nalika keur otakna cager mah kieu sepuh bahasana cek Kangjeng Rasul nyebutkeun alus keneh cicing dina kapakiran lamun dipikir-pikir mah daripada cicing dina kabeungharan naon sababna dina keur palabah cicingna jalma dina kabeungharan yakin ngaran ukuran harta mah lobana beh dieu itu tina halalna yakin dihisab tina haramna yakin disiksana malahan lamun ningali kana eta keterangan nyebutkeun cek Kanjeng Rasul alus keneh ka itu jalma anu fakir alus keneh jalma nu teu boga ningali kana hiji riwayat tinggali kitab An-Nawadir nyarioskeun dina An-Nawadir aya hiji itu jalmi tukang alasuluh jelema tukang alasuluh itu kaboga na eta jalmi ngan ukur baju sasetel jeung kampak hiji kitu sepuh di hiji wilayah aya tah itu nyebutkeun tinggali lah itu budak santri mah tinggal dina kitab An-Nawadir nyebutkeun kitu aya hiji tukang ngalasuluh anu ngabogaan harta lagi ngan ukur kampak hiji baju sasetel teu boga gantina beda jeung urang Sukatani itu sedengkeun pan ceuk aturan teh geuning nyebutkeun kumaha di mana urang boga baju sasetel hukumna wajib kitu cek budak santri mah di mana teh mah boga 2 setel maka hukumna sunat di mana boga 3 setel hukumna mubah di mana teh mah boga 4 setel hukumna makruh lamun ti 5 setel ka itu mah teuing bu ibu boga sabaraha setel bu salomari ku sorangeun itu nih salaki salomari atuna lawin bikeunan lebar ieu mah cenah kokojo parigi nyambungan itu kasebeleun itu teu naon hek teh teuing atuh rek loba ge diputer-puter kurang make na sakapeung make nu ieu sakap teu naon pake ngaji kabeh ieu mah baju khusus parigi nyambungan atuh moal nyaksian ngaji anu jiga kitu mah
Ieu mah khusus pergi ka pasar, ieu mah khusus pergi tolak puterkeun kabeh ukuran baju pake ibadah kabeh sugan ke yaumil kiamah bisa nyaksiankeun bae lah rada loba jeung urang mah beda deui disebutkeun ku Allah musrifin jelema nu leueur rumasa oh ya Allah tadi aya kieu sepuh tadi balik di kana aya tu nu rek dicarioskeun sa tina sapalina aya hiji lalaki anu ngabogaan harta nage ngan kur baju sasetel kampak hiji tuluy kumaha kacaritakeun dina eta wilayah dina eta tempat aya hiji jalma anu beunghar kumaha beunghar masyaallah lamun dihitung-hitung dia mah sade saeun hartana teh aya teh aki-aki beunghar kumaha sehingga kenunda wasiat kanu jadi anakna nyebutkeun teh jang kan panggedena kanu cikal ieu di mana teh macana abah maot engke wayahna abah mah hayang dipangnungguankeun di jero pakuburan 40 poe 40 beuting kira-kirana daek henteu ka anak nu cikal teh ceuk eta anakna nu cikal bateu hararayang teuing cenah uing kudu nungguan di jero pakuburan betulnya sok rajin aya ge di urang osok ditarungguannya pakuburan osok dipangajikeun di urang mah ditungguan teh ku para ustad ditungguan ku santri sok pada dipangmacakeun pan eta mah di luhureun pakuburanana ieu mah hayangna teh di jero pakuburanana Pak hayang dipangnungguankeun di jero pakuburan salila 40 poe 40 peuting ceuk nu cikal embung cenah Bah sugan cenah maneh atuh panengah daek teh lamun abah maot cenah hayang dipangnungguankeun 40 poe 40 peuting di jero pakuburan ceuk nu panengah embung cenah hoream nungguan lagi eta kabeh anaknya eueuh anu sahulueun ceuk nu bungsu nya komo uing cenah nu garede henteu tuluy kumaha atuh sugan kieu we cenah kira-kira na kumaha lamun kieu cenah yeu lamun dia mah aya wae saha wae jelemana lamun diumumkeun cenah pangyieunkeun pengumuman sawai jelemana anu daek nungguan di jero pakuburan salila 40 poe 40 peuting rek dibere harta nu abah cenah sabeulahna peg mun sadesa teh mah sabelah desa peg rek dibikeun ceuk eta nu beunghar atuh bae cenah bah kitu geus nitah batur lah teu hararayang ting kudu ku urang mah dapan kitu sarua di urang oge gerahek lamun teh mah kolot maot budak teh pangsegutna ngejejel lagi itu geus dani itu tim meeting ngajujo itu kumaha desieun balik deui teh meureun itu sepuh eta kumaha heuk cenah bah geus jieunkeun dijieunkeun di pangumuman tah nyebutkeun kumaha sawae jelemana anu daek nungguan ka itu abah anu bin anu di mana paeh pangnungguankeun 40 poe 40 peuting di jero pakuburanana ke buruhna rek dibere sabelah desa itu kadengieun eta pengumuman kudu tadi tukang ngalasuluh teh apa kadengieun kudu tukang ngalasuluh anu hartana ngan ukur boga kampak hiji jeung baju sasetel itu nalika teh mah kagubingeun wah cenah kasempetan ieu beunghar teh tulus cenah aing ningali pengumuman sia kieu mah sabelah desa cenah edas buruhna ieu itu sabelah desa buruhna yakin tulus beunghar teh erek cenah nyampurkeun tah ngagidik eta nyampurkeun begitu geus nyampurkeun bah kieu teh cenah nyaan pengumuman teh di pasar nyebutkeun lamun teh mah maot cenah abah rek daek di pangungguan 40 poe 40 peuting di buruhana sabelah desa bener nya cenah daek henteu oh kan tenan cenah daek erek cenah rek ditungguan da itu bener ieu teh bener cenah so asanyaan di sabelah desa jang kuring heuk ka itu nyieun MOU ceuk urang mah perjanjian nyieun perjanjian itu biasa baru zaman kiwari mah di atas materai segala rupa geus nyieun perjanjian balik deui eta lalaki teh di Arab minggu ka hiji can bae wae minggu kadua opan kos kitu kas budak santri we teh ngarep-ngarep lamun aya nyelatkeun bayi teh nyebutna teh kuli baris ke sebeleun itu dia itu sepuh sarua eta lalaki ngarep-ngarep si abah teh cenah iraha ieu teh paehteun can keneh wae minggu kadua encan minggu katilu geletuk maot eta jelema nu beunghar teh nyaan pakuburan anak dilegakeun maklum nu beunghar bari jeung rek ditungguan kalau itu dilegakeun nyajang 40 poeun anu nungguan dahareun disiapkeun di jero pakuburan jang caina jang kamar heesna meureun da aya disiapkeun 40 poeun sepuh di urang aya teh di Sukatani anu nyiapkeun jiga kitu hayang dibaturan
cara rayang deui nya. Ieu budak sadri daek kira-kira nungguan 40 poe 40 penting di jero pakuburan jeung nuan mayit daek mah. Di buruhana sabelah desa. Ya bakumaha ya begitu geus dipangieun kenyaan begitu geletuk maot eta jelema nu beunghar diasupkeun ka pakuburan dihijikeun jeung jalma anu tadi rek nungguan teh nu tukang alas suluh teh eta. Mangih beurangna aman keneh, mangih peutingan kahiji nyaan kurunyung aya dua makhlukna Allah nyebutkeun kumaha oh ieu cenah beureun munkar jeung nakir teh aing mah cenah hayang nyaho nanya kumaha. Datang munkar jeung nakir Bu. Nah itu eta kumaha begitu ditinggalikeun mayit diliwat. Mayitna diliwat, aing nyamperkeun ka kanu nungguan. Munkar jeung nakir teh nanyakeun man robuka, jawabna ceuk eta lalaki abdi mah nungguan. Abdi mah nungguan cenah ieu malaikat. Itu bari ngahodhon. Bari ngageter awakna nungguan cenah. Maklum malaikat tiap-tiap ditugaskeun ngaran malaikat teu bisa diganti-ganti pertanyaan. Keukeuh munkar jeung nakir ditugaskeun ge man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka. Eta nu dipertanyakeun. Itu nalika nyebutkeun abdi mah nungguan man rabbuka ceuk munkar jeung nakir teh. Yeuh cenah nyaan ka ulah munkar nakir nungguan. Itu man rabbuka heuh cenah keukeuh ting mah tu Allahu Rabbi cenah tah. Itu dijawab ku eta laki Allahu Rabbi nepikeun ka beres wa Muhammad nabi wa ka'batu kiblati wal qur'anu imami wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Dijawab geus beres eta ngemplong tah mulang deui munkar jeung nakir peutingan kahiji. Peutingan kadua datang di wae eta munkar jeung nakir ka jero pakuburan. Eta lalaki pirago cenah ka aing wae namanya teh mayiteun meureun. Itu eta liwat deui wae munkar jeung nakir diliwat di wae eta mayit. Itu aya kitu sepuh nu teh kitab An-Nawadir tuh masyaallah riwayat itu hikayat. Nyebutkeun kumaha begitu diliwati ditanya cenah ari maneh boga naon. Itu ngajawab mata ka aing nungguan oge teu boga naon-naon cenah aing teu boga naon atuh. Itu keukeuh eta munkar jeung nakir nanyakeun boga naon cenah anjeun keur hirup di alam dunya. Nya dikekesep wae ngahayoh nepikeun ka ngajawab kaula teh cenah boga ieu kampak hiji, boga baju sasatea teu cenah teu boga naon-naon deui. Dipertanyakeun dikulik sak eta kampak gagangna ti mana? Eta kampak menang meuli ti mana? Eta kampak dipake naon? Hayoh nepikeun ka unggal peuting dipertanyakeun unggal peuting di takonan ku munkar jeung nakir sehinggakeun beak 40 poe 40 peuting pertanyaan kampak hiji can anggeus. Dikulik sak dipake naon? Sia pake ngalas uluh cenah. Di kebon satu, di kebon anu. Itu balan kumaha sakapeung masuk rajin dipake mipit daun sampo onggoh. Itu eta kumaha nalika 40 poe 40 peuting hayo digecek mayit mah diantepan ku munkar jeung nakir anu ditanya teh nyaeta jalma anu nungguan teh beres 40 poe 40 peuting masyarakat geus nungguan di luhur pakuburan jeung ahli warisna si awah nu beunghar teh. Geus darungguan dibuka eta pakuburan sesuai jeung jam anu geus ditangtukeun. Nalika teh mah ka itu barang dibuka kurumuy si abang itu kang alas suluh nu nungguan teh kaluar. Begitu kaluar diasongan cai lain sprite, diasongan oge cai biasa. Itu udah nyerang bayah kieu mah. Jadi beuteung. Itu nya diasongan gon taman teu. Itu dua mah diasongan cai eta kumaha lalaki begitu kaluar ti alam pakuburan langsung nanyakeun ieu cai sia cenah ti mana. Ieu cai cenah halal apa teu? Ieu cai cenah meunang ga sabab apa lain. Ginggiapeun unggal poe ditanya ku munkar nakir. Ali karek disuguhan kita tanya heula. Itu henteu cenah ieu mah halal insyaallah. Diregot minum eta lalaki langsung mingprik langsung mangkat. Kumaha cek ahli waris ieu rajul ta'al ka dieu mun cek urang mah. Ka dieu cenah ieu lebar ieu pan beunang sabelah desa teh cenah rek dibikeun. Jawabna kumaha aing boro-boro sabelah desa kampak hiji teh anggeus 40 poe cenah. Tulus sepuh beungharna ge nuduhkeun cek tadi bahasana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
nyebutkeun nalika teh mah hiji jalma sieun ku kapakiran sing horeng nalika keur di alam pakuburan, nalika hiji jalma geus asup ka alam kaitu kana lawang alam akhirat, maka didinya ngabutuhkeun teu boga naon-naon teh nyaan. Hanyakal aing boga ieu, hanyakal aing boga itu. Tadi dinya hanyakal cenah aing boga dunya loba kitu bahasana sepuh. Malahan anu kaduana sok rajeun sieun cenah kaitu umat manusia di umat kami sok rajeun jelema teh sieun ku maot sararea termasuk sing kuring muhung keneh maot teh sararea kayak gitu. Ibu-ibu tanya yo, Bu, arek maot isukan mah Bu? Asal ora muhung cenah. Kaitu sararea ge mung kanu ngaran maot sararea ge hoream sieun ku ngaran tak urang mah sakitu teh sok sanajan keur di Covid 19 anu mah teh 2020 beuleuh nya. Kaitu geus 12 ke di Covid 2 hiji. Kaitu sok sanajan di Covid keukeuh jang urang mah tong aya istilah sieun maot ku Covid keun ngan tadi teh nalika aya anjuran ti pamarentah anu sakira-kira teu matak ngahese ke ya gugu bae ngan beda ulah kumaha nepikeun ka aya bahasa bung heula aing sieun maot ku Covid dan mun teu ku Covid bang paeh mah paeh sarua. Itu nya anu maot mah maot Ijrail mah teu ningali Covid teu ningali naon waktuna teh dicabut jadi cabut. Aya kuatkeun keur cager ka itu teu bisa nawar deh. Itu teu bisa nawar beda jeung junjunan urang habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda jeung Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul mah masyaallah nalika rek ngantunkeun dibere pilihan, ya Rasulullah ya asrafal khalqi kaula titah ka dieu cek Ijrail kaula titah ka dieu teh ieu mah titah ziarah heula. Lamun tiap titahna mah titah nyabut nyawa ngan lamun teu diizinan lamun teu diwidian ya kaula merek balik di niat jarah we cenah. Deuh lamun aya ka urang suka tani jiga kitu nya Ijrail teh rada ngeunaheun kali pilihan mah. Bah kitu meureun. Bah kaula datang ye cek Ijrail. Itu kumaha rek titah nyabut nyawa ku Allah teh kitu ge lamun diizinan jiga teh langsung ditolak moal ka ayeuna. Urang bakal kitu. Tapi Kangjeng Rasul mah masyaallah cenah Ijrail berjalankeun tugas anjeun. Nepikeun ka saking nyaahna Kangjeng Rasul ka urang, nepikeun ka nyaahna Kangjeng Rasul ka urang, nyebutkeun lagi kumaha Ijrail tong tarik teuing cenah nalika teh menyabut nyawa. Jawabna malaikat Ijrail, ya Muhammad, ieu teh ku kaula dikurangkeun 70 kali diringankeun ku kaula. Beda kaula teu pernah nyabut nyawa saringan ieu kecuali ka anjeun unggul. Kumaha jawab Rasul?